ya kaum, wahai kaum, laqad ablagtukum risalat rabbi, jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kaula, wa nasahtu lakum, kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh, kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah. Ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kudu terus bae ngasehatan. Terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin, tetapi anjeun teh teu hayang resep kana nasihat akibatna disiksa model karana. Gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho. Ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki, diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh. Nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh. Barang ngadenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi urang ngaragap dada, orang can sakumaha urang mah tuh. Geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa. Jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci, dimaki, dirusak, sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh, diusir. Eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam. Diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam, kaum Nabi Soleh yani kaum Samud. Ucapan Kangjeng Nabi Soleh na iyalah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Kaunikanana aya dua manusia, nu hiji awewe, nu hiji lalaki, keur eueuh di dinya. Nu hiji lalaki ngalalaki argolnya nama keur ka tanah haram Mekah, anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya. Begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta, awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh, eta gempa aya deui. Jangan gempakan sorangan doa. Gua ada sing jeleger deui. Sakumaha tadi teh? Padahal jangan sorangan doa. Wah, sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana. Di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing ge teu iman. Kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di hana berapa tinggal kiar gol nu keur aya di tanah haram Mekahnya nanga denge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab Badain, nomor kedua Badain Soleh, nomor kedua di Yordania. Nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba hayang nyaho. Padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh. Tah urang mah make padahal mah. Nah naon urang mah sok make padahal mah bae. Padahal tuh geus moal bisa, geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang, talamun urang cep inget kadinya atuh geus takdir. Beuh, eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh, teh si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun mah tabrakan, teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajian kumaha ge?
Untuk bisa kokoseran hindung ngaceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng be lamun aceng andai kata teu kenceng meureun mal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aya geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atau pemajikan orang ya kurang di lelapan kurang di bagus-bagus atau herang majikan orang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ku urang pemajikan ka dieu sia ku aing di pandian gari-gari benar engke ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem ya kan kumaha ieu mah bukun ti anak cak urang teh ieu beres disabunan mah diais urang pemajikan urang aju urang eta kuari digosok set panpa ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dibameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah bekel nya ngahutang deui kalina ga deuk geulis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun kali mah pada tidak ampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kiai deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin itu lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi seungit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah, tunu urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ieu. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae ku rada aya Luis ya ieu. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing mah mamawasiatean teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan aing babaturan aing ngomong eta saha saha deui eta pamajikan sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih sia rada luis bari mah tetep urang nu ngurusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meulikeun nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga Gus Darkunyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka para rae kabeh
datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya. Mulai wer wah naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu mun jadi goyang kieu. Naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha. Wah, di luhur mulai kilat, mulai wah, gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekan yang Nabi begitu berangkat yang para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang kan nyebrang ke arah Kanjeng Nabi. Stop. Anda pentangkal korban. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam, kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kanjeng Nabi Saleh pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kanjeng Nabi Saleh. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazaru hatta kul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah diandat teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh. Maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh. Di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Wah, tuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon, dihandapeun tatangkalan-tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR, baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak, kuari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntianak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon ieu dengan duit kitu ulah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak.
ganti soleh luar biasa terus bagikan kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh onta di samping rencanakan pembunuhan onta pembunuhan soleh naga tetap kudu dibunuh baik. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi soleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantarannya nama boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poinnya khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat tuh susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh. Cek Kangjeng Nabi soleh lamun diganggu awas supaya aku yakum mazabun elim bakal kedatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi soleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta Iwati hiji awan tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran mariana jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh ngahajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud. Lantaran Kangjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teh meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titina sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng
Nabi Soleh ku salah seorang manusia anu dibeli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kuda udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku nya eta pedang kupat kapit langsung tublas kencit ku Ki Kuda baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat ke mana lompat ke gunung begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh pak asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin lil ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maotan tinggal cak buricak tah ieu mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah ieulah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan ku Ki Kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Soleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa
siksa pribadi itu janji anjeun teh ayo ingkul ka benar mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Isa cek Kangjeng Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa soleh lalu bawa ngomong kuari bae kuari jatah 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah delebay isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo cenah ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, maneh berangkat jeung pengikut maneh aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dieu. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ieu manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestin kidinya eureun di Palestin cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestin maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestin di Palestin sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestin siap-siap kuari kade wah jelema nu iman beuh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestin deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestin di dieu teh aya Aqabah 3 negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestin kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestin daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadaan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gua yang gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestin
lempang dirinya ke Palestina teh jadi deket sanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia nu iman matu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pina banget nakararoneng kabeh sini tunjuk beget sia koneng sia koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si soleh ya ekos karariam aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Soleh na kan geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia sini tunjuk sia bareng bobeh rame di negara Petra teh rame hari teh urang bareng kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareng ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril berendah ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang Solehna bakal dibunuh ku urang ada penurusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Datuk iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu bae hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut harideung bae ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ya bener soleh ya kumaha tuh ya orang siap apa disiksa apa iman bae ya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh neuk kumaha coba ya geus kieu ya urang lah coba yang nyaho isukan neuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakira ieu di luhur galedeg wow tadi jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakannya jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beul nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing cilegar teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang acan kabeh ngusruh numan takfa'adat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah
Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum samud patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan didinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka anak brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula dadadadadadadad urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah dadadadadadad kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi bras bisa dibayangkeun ku urang masyaallah karim ialah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Padang Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang eta hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura keluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade
utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat sahamun tayang wae kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ke Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae ku ari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pemalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat deh ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nya sakana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta atuh jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina
gitu nanti Suriah ke Palestina datang deh ke Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya ada Israel Mesir itu mah negara kuno tembel induk kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan itu mah negara anyar sagara Kuwait itu mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula tah mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya nu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadinya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang tersep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngalalaki argolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang
Wah, ada sing jeleger deui. Sakumaha tadi mah? Buah aduh pada jang sorangan doang. Wah, sebabnya bertanya-tanya kos kumaha sih siksana. Di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi saleh aing ge teu iman. Kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di handap pae tinggal kiar gol nu keur aya di tanah haram Mekah nyananga denge bahwa ieu negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleu sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya atuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajian kumaha ge mun teu bisa kokoseran hindungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing gadara itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal penting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang pemajikan ka dieu sia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon gara-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulem wah ieu kan kumaha ieu mah kunti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpa ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dibameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ge dek gelis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leutik eta di caian eta nu hebat mah oh tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu baheula mah aya di pasar kemis tu baru leutik datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu ngaranna jatuh jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna
terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh. Ya teh baheula aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna belikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Wih, melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang dia sia ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ieu. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mamawasiat teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke undangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha? Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu teh aing bunga denge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis bari mah. Tetep urang nu ngurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meulikeun nu bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh. Datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya. Mulai wer wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendegang yang Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura tatang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Andapeun tanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek dia hadena cenah urang ieu. Henteu aplen dia mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyen tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun taek na tsunami nya nangka. Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu. Ya Allah
selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke kurang lanjutkan minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal radhiyallahu lan Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan wara tetep kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umrihing dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajula su'in iku ang lanang kang lain taus tutup ya qaul qala nudawa wa tazabainu dawa kana khatimatu su'in anak pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali muga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magawi ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Bola maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa adhib aqlan ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka badanan sabullah ta'ala doa alihin ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gaduh basyar pepirang caritaan kang ala pujani bi alim dalam Rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ingkang cilik roro pakidat umma maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Aklauma ingakale ya kana taqibu kang ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing pirang syiran alati tahiyukan ngahudang-hudang ya asyar al-asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik
bari aya itunya di Suriah Bashar Asad ieu nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh kunaon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang mah negara urang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun. Jeung nyana mah jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan alafi, doa aliin fi, ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan. Ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge gedeng deui kita eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kan teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok. Bakidat ummuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji. Suku sokna eta sok. Jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Tah geus sarua ieu sok kada ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia anu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari. Waruya wallahu alam bis